Tatangga Cilimit. Cuk, Ya, sasak sangucan cuk. kesasak ceu sama mah. Ngentak. Ternyata cuk saeutik keur budak. Abdi di ieu mah karek ngagigihan. Oh, ya sok ya tuh ngapaan? Apa ngawadaharkeun deh kau cuk? Oh, ya sok atuh. Dia. Ya, Cek. Mahi sakit? Mahi, datara gede anak abdi mah daharna. Nuhun nya. Cuk, Ya. ngenta minyak cuk saeutik keur ngagoreng endog. Oh, ya. Meni kebeneran di imah minyak biak pisan. Da eta sok diaruyup ku barudak. Meni baroki atuh kana minyak oge. Oh nya eta nuhun nya. Heeh. Cuk, menta uyah saeutik. Uya? Oh, kenapa? Ya. Nuhun nya. Heeh, sami. Cuk, Ya. enta bawang beureum cuk hiji. Rek ngarecak oleh kadu teh wah bawangna. Oh, ya. Nuhun nya. Heeh, sami-sami. Cuk, Naon deui, Ceu? eta sabun yang kuku mah. Asa anyar keneh ceu meuli sabun kuku mah teh. Pira ku mas beak deui. Geus beak, da olok geuningan. Matakan meulina tong sabun nu kitu atuh. Mending make biang sabun. Tah, nu kieu. Ari nyeuna kumaha? Babari. Siapkan biang sabun, wadah, alat pengaduk, dan juga air 2,3 liter. Lalu buka kemasannya dan masukkan semua biang sabunnya, termasuk bahan penambah busanya. Tuang air sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan agar biang sabunnya tercampur secara merata. Lalu simpan menggunakan wadah tertutup atau bisa juga dimasukkan ke dalam botol. Diamkan 3 sampai dengan 4 jam sampai busa hilang dengan sendirinya. Jika sudah didiamkan beberapa jam, biang sabunnya akan menjadi cair seperti ini. Lihat, kental sekali bukan? Untuk penggunaannya, larutkan 1 sendok teh sabun cuci piring ke dalam mangkok yang berisi setengah gelas air. Masukkan spons lalu remas-remas sampai berbusa. Wow, busanya sangat melimpah. Biang sabun ini juga lebih murah loh dibanding merek yang lain. Hanya dengan 30.000 bisa dapat 3 liter. Hemat sekali bukan? Oh, heueuh atuh nuhun nya. Nuhun. Oh, pani mah merelin. Mere, meuli euy da murah atuh ku 30.000. Ah, da niat teh rek menta. Ngemplat, Halo guys, kali ini kita berdua mau ngasaan hakaneun yang berasal dari Cina yang bernama latiau. Namanya Laksau. latiau. Latiau. Katanya ini tuh terbuat dari kembang tahu. Berarti lain hutang hungkul nu kembangan teh. Tahu ge kembangan. Tanpa berlila-lila lagi, mari kita asaan. Mari kita pesek terlebih dahulu. Wangi duda. Buat Umi, itu buat aku. Bismillahirrohmanirrohim. Yes. Hah? Lah deh. Lihat juga aki-aki. Jadi rasanya mana? Rasana. Nah, ada lempo dina itu bau nungguna. Jeung lada deui nya. Heeh. Lada. Ada. Di tuna. Ku ari lada. Untungnya kita gablek gini. Minum ya. Segernya. Nah, tiis oge seger. Heeh. Seger. Ini kan Nestle. Emang Umi air ajaib. Tuh air ajaib. Tuh, walaupun tidak dingin tetap seger. Penemuan hebat. Nah, Ada. lanjut. Anger bau nama sarua. Ngemplat, Tohim. Coba ada mah bumbuna teh. Asa teh cocok di nasi limut gitu. Sehari-hari. Next, kita nyobain yang warna oranye. Rasa ini yang siapa? Weh, Sarua bau nama. lada. Yang juga bau-bau kacang Arab weh. Emplat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tekstur masih sama-sama lihat. Mungkin kalau menurut Batur ya ini tuh kan ngenah. Tapi ini kalau menurut sungut aku nggak cocok. Ini tuh bisa dibenghayan Umi jika rapia. Oh, dibuka. Ini bisa dimeberkan guys. Tuh. Dicumpakeun. Ada kayaknya. Oke, yang terakhir kita cobain yang kuning. Cenah ieu teh rasa garlic. Naon garlic? Teuing. Bawang. Dah geuning bau bawang bodas nih.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rambut pisan bu bang bodas. Bodas banget. Murah bang bodas man itu mahnya. Yoi. Tajam pisan ya nak. Yang lihat aku. Ada deh. Untung ada Nestle Pure Life. Bubar lada mah ya Umi. Walaupun gak dingin tetap seger. Nah, langsung lengit lada teh. Ya. Yalah. Sayang sekali ternyata kita berdua tidak beki walaupun ini sangat viral di TikTok karena sungut kita adalah sungut lembur yang biasa makan kulub bolen, Kulub sakpo. bakatul. Ais tipung. Mak, heueunya Bapak Nasi Suryadi mantan kabogoh mah baheula. Cing gusain. Heeh. Mantan kabogoh emak eta mah. Lain mama asal loba mantan kabogohna teh. Bapak si Mul mantan emak. Terus Pak Haji Hasan Bandar Domba mantan emak. Encan itu tuh tukang peuyeum nu leumpang ngasok egang eta ge mantan emak deui. Maneh mah teh nyaho sugan. Yo, emak mah baheula. Emak mah bobogohan teh tara cukup jeung hiji lalaki. Wah, heueunya Nyaho atuh. Minimal 3 kabogoh teh. emang bisa. Ya bisa lah. Ke mama lihai. Tapi karasep eta teh lalakina. Nyaho lah. Mana nyaho ikan pauji. Heeh nyaho. Tah eta teh penyanyi. Ada panyana teh lalakina kasep gitu tah siga ikang pauji. Hanas dirogepkeun mama. Terus nah atuh mama ke kawin jeung si bapak. Yo, bapak maneh mah baheula. Kasep seteh 3 tahun minse. Ayeuna so teh siga jenglot, da geus kolot. Eta mana boga kabogoh saberhiji? Ah hiji we jong naon lo balbatuy. Urang mah emak embung mempermainkan hati laki-laki. Ah, bari nak ketang tong wara bobogohan. Sakola heula we sing geucereug. Nya heueuh lah. Yeuh mak daripada mainkeun hati lalaki mending keneh main game lewat aplikasi Joy It. Joy It adalah aplikasi bermain game khusus untuk kamu yang suka nyobain game baru. Di Joy It ada ratusan game yang sangat asik loh, seperti Subway Surfer, Candy Ride, Ride Mate, dan masih banyak game gratis lainnya yang bisa kamu mainkan tanpa takut ngabisin memori. Semakin kamu lama main, semakin banyak juga poin yang bisa kamu tukarkan dengan pulsa, dana, atau voucher game lainnya. Pokoknya cuma Joy It yang kasih solusi seru anti bosen. Yuk download Joy It di Play Store. Sekalian add ID aku ya, biar kita bisa main bareng. Dan jangan lupa komen ID kalian juga ya. Mak, geus we atuh daripada lelengohan wae mah. Rujuk we jeung si bapak. Si bapak ge geus lengoh deui ayeuna mah. Teu hayang. Yo, rumah tangga deui jeung bapak maneh mah tidak akan ada kaparalean. Otak geus lah. Kangaranan jeung mantan salaki, mama geus teu hayang balikan. Nah aku naon? Maaf, mama ti kaira agama mulung puntung. Terus Pak Haji Haji Basan Dibuang sayang. Maneh mah teh sanho sugan. teh saho. Namun bobogohan teh mama tara cukup hisa laki. Hiji lalaki. Mama lah bobogohan teh tara mana nyaho ieu pauji? Ikang. Kasep sih teh 3 tahun minse. Tapi seuri. Kasep sih teh siga wae. Yo rumah tidak ada kan para Lain. Mak, geus we atuh daripada lelengohan wae mah mending Mak, geus atuh mending keneh main aplikasi. Kudu mainkeun hate lalaki, mending keneh main mama lah bobogohan teh jeung cakar cakar cukup. cakar. Bruh.